Pernah teh baraya ngadangu kieu. Biarkan kamu jadi diri kamu sendiri. Dinyakeun ku urang teh, sakapeung eta teh jiga bener. Tapi lamun dilenyepan bisa jadi ngaprotek atawa nyimbutan kesalahan sifat pribadi urang jeung kalemahan dina diri urang tina eta bahasa. Urang tuluykeun, ya abdi gaduh pangalaman. Emang urang mah hese diatur. Emang urang mah heuras sulu. Emang kieu ayana, terus maneh rek naon? Kecap eta teh jadi sarua jeung nu di awal. Eta jelema bangga jeung ngucapkeun sifat gorengna jiga nu seolah-olah bener. Padahal jangan bela diri sorangan nutupan kalemahanana ku bahasa eta. Mun pernah kitu, kade. Susah diaturna, heuras hulu, baperan, bedegong. Eta bakal jadi teu karasa seolah-olah bener. Bakal aya terus dina awakna dibawa nepikeun ka maot engkena. Kudu kumaha tukang ngomongna kieu ye. Jadikan diri kamu sendiri versi yang terbaik menurut Allah. Gitu.